Kacaritakeun zaman baheula di Jawa Barat aya hiji karajaan anu disebut Karajaan Kuta Tanggahan anu dipimpin ku raja-raja anu arif tur wijaksana, nyaeta Prabu Suwartalaya jeung Ratu Purbamana anu rakyatna hirup tentrem, makmur, damai jeung sejahtera. Tapi hanjakalna Prabu Suwartalaya jeung Ratu Purbamana teu dikaruniai anak. Kukituna hal ieu jadi perhatian Prabu Suwartalaya jeung Ratu Purbamana. Teu apal dina tong sedih jeung serik saben waktu. Mun anjeun gawas kieu, anjeun bakal datang oge sedih. Kumaha anjeun bisa dikanda orang bisa bareng-bareng tapi teu dibiarkeun anak budak hiji. Sang Prabu supaya Prabu Purbamana terjadi kelaruna. Kumaha upami anjeun nganggep budak pamaran bisa ngurangan kasarian Prabu. Henteu abdi henteu hoyong ngadu anak angkat. Sumuhun manasehat abdi oge teu setuju ngangkat barudak. Pikeun urang budak biologis leuwih hade tinimbang anak angkat. Ulah terus cerik, abdi bakal nyabian deui, abdi bakal kandungan tipikeun tapa supaya urang ganjan karini anak. Oke Kangga, disitu kudu inji ka leuweung tapa. Oke, hingga oke ngadoakeun. Sing hati-hati Kang. Prabu indit ka leuweung rek tapa. Di leuweung raja terus ngadoa sangkan dikaruniai anak. Sababaraha bulan ti harita kahayangna kawujud. Ratu Purbamana mimiti reunah. Sakabeh jalma bagja pisan. Aranjeunna banjir karaton ku hadiah. 8 bulan ti harita Ratu Purbamana ngababarkeun saurang putri. Putri urang geulis dina saring katinggalinan sepisan. Samuhun Kanda yen urang kudu bersyukur yen urang dituntunan karunia anak. Sumuhun minda putri urang oge geulis. Eta pohara pikari sukses putrina. Kumaha upami urang ngaranna Kinawar Pelunggut. Kumaha anjeun tuju atanapi henteu. Dina setuju. Punten abdi tuan, ieu teu hayat ngirimkeun rupa-rupa hadiah ka putri raja. Maranehna oge girang sarta ngawilujengkeun ka anjeunna dina kalahiran putri raja. Atur nuhun bibi. Henteu ngan ukur keluarga karaton anu buina. Jalma-jalma oge gumbira ngadangu beja eta. Hanjakal Gilang Rukmini teu diurus ku Prabu Suwartalaya jeung Ratu Purbamana. Gilang tumuwuh jadi gadis manja. Manehna teu weuleuh nyarita kasar pikeun menangkeun naon anu dipika hayangna. Sanajan kitu, boh Prabu Suwartalaya Ratu Purbamana boh rakyat kajida mika nyaahna. Salaku poe kaliwat, putri tumuwuh nepi ka jadi gadis remaja paling geulis di sakuliah nagara. Dina sababaraha poe putri bakal 17 tahun. Kukituna jalma-jalma di eta tanah indit ka karaton. Maranehna mawa rupa-rupa kado anu endah pisan. Prabu ngumpulkeun hadiah anu loba, tuluy disimpen di rohangan karaton. Iraha wae anjeunna tiasa nganggo eta pikeun kapentingan masyarakat. Prabu ngan ukur nyandak emas sareng permata sakedik. Anjeunna nyandak anjeunna ka tukang perhiasan. Saya punten nganamel kalung anu saya pisan pikeun putri abdi. Kalian senang Kangga? Tukang perhiasan tuluy digawe sabisa-bisa kalayan sakuat-kuatna. Hayang nyieun kalung nu panggelisna saalam dunia. Sabab bener-bener mika nyaah ka putri raja. Ulang tahun parantos sumping. Jalma-jalma darat ngariung di alun-alun karaton. Nalika Prabu jeung Ratu Purbamana datang, jalma-jalma ngabagiakeun marenehna. Sambutan anu haneut beuki kadenge nalika putri jelita anu gelis nembongan harepeun saderena. Kabeh admirat kagelisan dirina. Ore-ore raja jeung ratu parantos sumping.
Wah, gelis pisan Putri Prabu Suartalaya. Putri dibikaannya kila Rukmini dan ia ulang tahun anjan. Kuring ngasihan anjan kalau iya anjena boga pisan. Ka anjan aranjana masihan anjan kalau iya sebab senang ningali anjan dewasa. Kanggo kalau kieu anak ini. Kalau naon ieu abdi henteu ngagem eta. Kalau gelis pina emas jangkar mata dibuang ke Putri. Abdi leres-leres minta penyangka Putri Paduka ngalakukan hal seperti itu. Malah kalung gelis rusak, emas jeung permata amburadul di lantai. Sakabeh jalma anu hadir leuweuskeun. Tayah nu ndarita, suasana sepi. Sakedapan Ratu Purbamana ceurik ningali kalakuan putrina. Jalma-jalma oge ceurik ningali Ratu Purbamana coret. Akhir